salami ieu kakuping seueur pantarosan sabar ge da kudu aya batasna cenah kitu sapali teu pamadegan sabar mah teu aya batasna di dieu teh aya hukum taklif la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Gusti Allah ngalibankeun materi ujian kajaba sesuai sareng kapasitas entos dibekalkeun. Eta teh benteng-benteng. Aya jalmi anu diuji ku yang hareupan nu nagih hutang 1 miliar tiis gitu ya. Aya jalmi boga hutang 10 juta ge nepikeun ka stroke. Eta teh kapasitas. Siga kitu contohna. Jadi sakumaha agung kapasitas di anu sanesna sakitu urang tiasa bersabar. Jadi moal mungkin aya ujian anu kaluar tina hukum taklif teh aya eta. Ku Allah dipapalin modal mangrupi kapasitas 20 tiba-tiba ujian 50 teh teh mustahil. Mustahil teh diterangkeun dina ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Tapi nah atuh karaos teh berat-berat teuing. Sarasna masalahna teh sami teh. Naon? Epes me gasok pilarian. Teu aya kemungkinan sana. Ketika karaos dina hate malihan sebagian orang-orang tertentu anu teu gaduh ilmu daripada kieu mah ya Allah punut we abdi teh kan gitu. Kan sok sering terutama di orang Sunda carisan gitu ya. Nya sakieu-kieu teh teh semprek ngencap semua. Ieu mah disebut teh hiup teu neupay teu hos. Ya Allah daripada kieu-kieu teh mah punut we abdi teh. Eta punut teu. Epes merna jalmi nganggap Gusti Allah teu apaleun kapasitas nu aya di jero awak. Padahal masih kapasitas negara Gusti Allah eta dibere 100 ujian karek 20 geus ceurik pan kabaya eta EPSMR-na jelema ya padahal modalna teh 100 ujian karek 20 geus ngeluh lamun kitu mah geus angka 80 ngeluh rada wajar ieu mah kapasitas 100 ujian 20 ceurik rek kumaha sok pikahareupkeun lamun ceurik di angka 80 meujeuh eta da enjuritan kan tapi lamun modal 120 geus ceurik mau waktu pisan omean nana teh biasana mah jalmi anu miskin pengalaman gitu. Ibu budak ulah senang segala rupa diladenan nyaho ayah teu nyaho proses teu nyaho ripuh gitu tah biasana pola pendidikan di keluarga nu samodel kitu eta nu membuat jelema jadi hengker tanaga rupiahna teh padahal tenaga pengharapan teh aya kumargi pendidikan untuk sinergi gitu ya sama modal dibakalkeun kalau kenyang harapan itu endingnya surun bisa jadi. Nah, ieu periode dicatet gitu ya. Yang Gusti Allah moal masihan ujian kajaba sesuai sanad.